musibah dipoto jeung aki-aki. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tukang sol ieu upami di kana toa teu dicabut anu kana toana pados raos ning disambungkeun kana toa. Kok ditutup tribel diangkat. Cek. Ibu atau siap? Terus karuang teh aja. Karena doa terus teh. Tapi daramang. Iya, sekedar doa terus yang penting sehat. Beri buka duitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sadayana muskinalah surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam di Imah Ceisah nu ngajawab salam, mudah-mudahan lalu kita susah. Haji Sulam di Imah Cenunung nu ngajawab salam, mudah-mudahan ibu-ibu leungit tina kabingung. Hiji deui Mencit Hayam di Imah Ceiroh. Aya Ceiroh nu ngajawab salam, mudah-mudahan ibu-ibu enggal tiasa angkat umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngawaler salam ridho, ikhlas, sadar, teka paksa, nunyang hunyar ayah. Cici kami lebih maros, nusila, nu emok, nu galau, nu doromeheun, nu nyeri cangkeng, nu nyeri tuur. Pantesan atuh diukna yang hunyar. Si horeng eta teh cangkel. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi
masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Menitari je masalah innahu huwas samiul basir. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dede nging maka ditepakan dek larepehnya. Oke, ditepakan. La ilaha illallah. Sok bacakan ibu kalimat tauhid. Sabab di dia ayeuna jalmi teh teu sami. Nu ngangetiung seragamna koneng aya. Nu ditiung ping aya. Nu hadir ratusan jalmi tapi baju teu akur. Tiung teu sami. Ulah ayeuna jadi pas saya ibu tiung pedah teu akur, baju pedah teu sarua. Nu penting jam ayeuna, detik ayeuna, poe ayeuna akur jeung akidah kita semuanya. Moal hanyakal ibu mun ayeuna keur ngaos dicabut nyawa ku Allah. Moal hanyakal ece lamun ayeuna ngalepaskeun sakarat dicabut ku malaikat tapi bari macakeun kalimat la ilaha illallah, insyaallah maut ibu bakal husnul khotimah. Amin. Tong maka amin dah sakaratna diajar. Insya yuk sadayana bacakan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Keluarkan suatana, lepaskan tong diganggang di nanti korokna. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Doana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa balighna wa hasil maqasidana. Salatullah luar biasa ibu-ibu jamaah al-muawana semua sholawat insyaallah akan berkah. Allah ala yasin habibillah, tarikan tawasalna wa bil hadi wa kulli mujahidillah Allah. Salatullah Rasulillah ala yasin habibillah. Aminan kusadayana panitia sareng jamaah ulah waka eta mangarana sanes doa. Astagfirullah. Dan baik kumaha cewek lah. Da ari ngaji mah ibu nu penting mah nyorak.
Kurang di bumi loba ka bingung loba ka susah. Keur ngaji mah kudu api-api bahagia. Bahkan ibu keur ngaji mah tong ngalamun itu keur ngaji mah kudu loba sedekah. Awas amin. Panitia sareng jamaah mugi ku Gusti Allah diijabah. Sing keheula jangan keheula. Kita hirup pisan keheula. Sing tiasa arangkat jarah ka Mekah sareng Madinah. Ieu sadaya jamaah mugi ku Allah ditambih barokah. Rumah tanggana sakinah, putrana soleh solehah. Ya Robbal, ieu mah ulah amin tapi turutan tungtung ngawungkul. Keur ngaji kudu jempek pekna. Keur ngaji kudu jempek. Oh, tentuan awas teu nyora jadi kuntu. Ulah bari nyoo wae mau bari ngadon tibra awas digonol kelong salawe 25 aya injuk dina meja awewe zaman ayeuna resep nganjuk tarabe. Mohon ibu-ibu saya tidak butuh tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan kalau tanpa ada saweran? Salawe 25 mobil sedan warna hijau awewe zaman ayeuna ngan bisa dan teu bisa hijau dari kolot pojong kaso ka pasar mawa rencatan beki kolot ulah beki ngaco embung sholat aja lanjut hiji deui dina kalapa mangih keyeup meuli ali di pasir Kirizik itu si bapak menitengi cekicek ningali abdi mirip Dewi aku ikannya ibunya abdi mari ngawas esok rada ngacaprak tapi wios da ngacaprak kita rugi da abdi mah engke balik ku panitia bakal dibarokahan kenapa kuana dah dibayar waktu itu macam di bahanan eta mah kumaha urusan panitia we di bahanan syukur teu piraku nya Bu ieu ngaos dugikeun ka lohor siap upami diajak ku abdi ngaos dugikeun ka asar wios siap luar biasa ibu-ibu jamaah al-muawanah ajib berkah diajak ngaji ketika ke asar wios siap berarti ibu-ibuna raresep nggak bohong. Isra Mi'raj Nabi Musa Jati ngajadi sajarah anu abadi diperingati dipusti-pusti ku jalmi-jalmi terutami ku wargi-wargi nu hadir dina ieu wanci nu jumlah hadir jalmi leuwih ti hiji. Di antawis nu hadir aya pamegat, aya istri, aya kaum buruh, pegawai negeri, aya para pedagang sareng para petani, bahkan panitia ke abdi mere cai meuli 5 rupi. Aya teh pucuk, aya pokari sweet, aya larutan, aya susu, bahkan aya cai kopi. Yakin ibu jeung bapak sadaya diangkat di bumi ka dieu eueuh deui tujuan sami bade tolabul ngabandungan ceramah piwajang ti para ulama sareng ti para kiai. Oge dina ieu wanci nu hadir ngaji pasti aya aki-aki jeung nini.
Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir ngawas dina peringatan Isra Mi'raj Nabi sing payus munggu Gusti di dunia urang janten jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat kenging syafaat ti Kangjeng Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Isra Mi'raj Nabi anu mulia ngajadi sajarah anu utama diperingati dijadikan hiji agenda dina tiap tauna kersakuna jalma nu kumelendang di alam dunia. Bahkan dina waktu sayeuna ibu jeung bapa hadir kana ieu acara anu dipola ku para panitia ti anggalna nu hadirna rupa-rupa aya ibu-ibu jeung bapa, aya para pamudi sareng para pemuda, aya tokoh masyarakat terkemuka rahayat aparat ngan kade keur bapak-bapak hirup sing kuat iman sabab sok aya gogoda jeung cocok momo dina ngaji pasti lalaki papangih jeung ranjau kehidupan lain rana cikarana dari aya di dia ngali rana aya wios aja entong gengsi tong isin peda ibu jadi rana mohon rana ke asal ngereueuh ngaji ngereueuh ibadah di mana aya rana ngeunah bisa ngacakra kali ecel atau mengenah ge laku kudu matak jadi rana ge bau da kalurah oge sarua bijieuna mah tinu barokah da kalurah nyebut bau deui. Yakin tujuan urang sadaya sarua dina waktos ayeuna maksud bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu supados janten jalma anu bagja bari takwa muga-muga sadaya nu hadir caralik di bawah tenda sing jalankeun ahli surga. Ibu hoyong ka surga apa jalana wios diwartosan ku abdi sok bisi kurang yakin baru ka dina HP manfaatkeun HP teh euceul ulah ari HP elit ari ngaji sulit ari ilmu TikTok banyak yang hafal ari ilmu tajwid banyak yang gagal. Da bageula jeung ayeuna mah beda bageula mah euceul kumaha ayeuna TikTok teh ayeuna mah dijogedan bageula mah TikTok teh dileupuan. Sok gerak woceh eta barukah dan anu HP sok mudah-mudahan nu keur nyari HP sing aya kuotaan bahkan amin bisa buka internet dina HP tingali ari HP teh ibu eta teh pasantren al interneti di jerona aya kitab ngaranna kitab al google. Lamun ibu aya apa jalan ka surga ketik dina kitab al google judulan jalan ka surga. Insya Allah lamun geus diketik jalan ka surga akan muncul jawaban. Siapa yang menjawab adalah Ustadz Ali Yutubi. Engke lamun dibaca ku Ustadz, lamun geus dijawab ku Ustadz Ali Yutubi akan menyebar luas dibaca ku ibu-ibu ahli Facebookiah jeung ibu-ibu grup WhatsAppiah. Kumaha cek mama Kiai Ali Yutubi kieu? Sok geura bantuan ku ibi. Kamana mah eceu jalan lain kitu mesti nya kararinya saralah ieu ari jemaah bodoh teh karodo tapi parede kamana mah eceu jalan ka Jogja kadieu mah bapak kapalih wetan kamana mah ceiroh jalan kasur soal bantuan gak kasur kadieu mah ala eceu kapana kirang kompak kapana osan tuk karena edan mah nyambung tadi kita hage abdi mah tadi teh nyebut jereng kabok itu kabok itu menipang tarikna
Ada nyebut tuluk tuk kita mau jebong jreng. Pun terani aja di piora nyebut jreng ke kami. Oh, kami warang. Ari ibu eta jeung nu gigireun jeung babaturan badami. Atawa ibu mati bumi ka dia datang ka dia geus nyaret nyebut jreng we ya ieu. Nah, da cenah eueuh deui atuh setelan tuluk tuk iwati. Jadi tengareunah lamun nguping tuluk tuk teh nyebut. Jadi urang judulan ngaji rajaban tahun ayeuna di awana urang judulan judulna teh tuluk tuk. Geus kitu. Mabari eueuh judul. Kapan ibu teh ayeuna ngareunah kun taprok jeung teu ngaji meunang naon teh ilmuana awana tuluk tuk jelek. Asa kakarek cenah ngaji tuluk tuk jelek atanyakeun ka lurah. Lurah ge aya hadir taprok ibu teh jeung lurah meunang naon pa lurah tadi ngaji di awana tuluk tuk jelek. Jawaban teh nu beda sarua iwati judul tuluk tuk. Ulah gagal banget tuluk tuk teh hartina jreng aya maknana. Tuluk tuk teh tepak jreng teh igel. Da moal ngareunah ibu lamun aya nu nepak teh igel, tong boro-boro aya awak atunya meskipun keceku inung suku kikian ge ngareunah. Oh, moal ngareunah kecek lamun aya nu igel eueuh tuluk tukna di dieu ecek tuluk tuk tepak jreng igel, saha nu nepak Allah, saha nu ngigel tepak Allah kurang. Di mana Allah nepak ka ibu jreng igelan apapun tepak ti Gusti. Tuluk tuk Allah nita ngaji jreng lakonan ngaji. Tuluk tuk Allah nita salat jreng lakonan. Tuluk tuk Allah nita puasa jreng lakonan. Jadi geus sepakat judul ngaji teh tuluk tuk. Geus. Itu tuluk tuk jreng. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu ikhlas angkat ngaos ayeuna. Ridho diburuhan ku panitia dibere duit dipasihan senek untuk ari eta naonna kerasa di deui senang sedang beda hareun eta peda cai geus karosong wios ece. Nah meskipun ibu ayeuna ku panitia teu diburuhan, ku panitia teu dihadiahan, kadang ngaji mah ulah ngarasa dirugikan. Justru urang teh kudu merasa diuntungkan. Naon ibu kauntungan ini ngaji, mata kulah ayeuna keur dina rajaban wungkul peda ibu nu dionangna nu ceramahna abdi, oce ayeuna panasaran hayang melongkeun, hayang ningali abdi, awas oce unggal aya pangajian, niatan ikhlas karena Gusti, sakureng ka sampean kepat panangan menuju kana pengajian dosa dihampura ku Allah. Amin. Alhamdulillah. Mapai jalan bantuan ngajugjug kapangaosan alieur teu ngararabung wae si anu teh areling geura balik deui mapai jalan ngajugjug hatiku teu karasa capena sabab make kendaraan. Ibu kade naik motor na mobil atau lempang eta bukan mobil cek rombongan di bensinan ku panitia di ongkosan komo cek nu ngalengkakeun sampean lempang da bapak panasan keur mati ditu ti lembur teh cek bapak panas dari si ibu mah tuh di tukang aya ge kapanasan. Ibu Siti Maisaroh aya dari Siti Maisirah. Ibu Siti Maimunah aya dari Siti Maimaneh. Bu, ibu, tapi yakin kurang ka dieu teh gaduh tuju. Naon tujuan urang bade ngaos nu dipamrih karidoan tidak anu maha eman. Hoyong pangapura dosa nu karasa teu karasa. Ibu kadieu sejak milari ridho Gusti, jeung dosa hoyong dihampur. Baru masa urang jadi jalma nu loba dosa. Ngomong awe, kunaon awewe sok gede dosa, sabab awewe sok gede hilap, bercerai gitu. Tapi tidak gitu sih kumaha. Wah, arah hirup teh. Dia ngaji perapat terepet kurukut. Makan pun kan ibu ayeuna beda, aya rajaban. Padahal di besok aya pangaosan rutinan aya.
solawatan, yasinan, marhabaan, tahlilan. Di lemur ieu mun aya nu maraot sok tahlil. Nah ulah ari nu maraot mah ecek aku kumaha tahlilna nu maraot. Cuma aliran sesat. Nu maraot tahlil. Ari nu hirup arudud. Aduh. Tuh ini jemaah teh beki kalari, beki barang teh. Ngan gaya, aya nama aja lagi make merek atuh. Merek nate Raja, Yusro. Pun tadi bola pun dina pangajian rutinan, sabab teu aya merek sok di tenda antara. Gitu. Pulantaran tadi merek kan aya pangajian rutinan mah teu. Punten ayeuna kiai setempat, ustaz setempat, upami nuju ngawuruk ibu, ngajar dina pangajian rutinan kosok diberi larutan. Asap di mana pokali suit, asap di pasar teh pucuk. Kayu nama ayam merek atau gaya aja. Ningali aki-aki nu disarisi, ningali abah-abah nu di jalan. Lamun kana pangajian rutinan biasa si abah sok make sarung. Ayeuna mah da kana rajaban merek nak meuli gaya Isra Mi'raj. Eta si abah meuli make celana panjang bari badag teuing ditalian ku rapiah. Ibu-ibu anu butut jadi gelis, nini ngadak-ngadak jadi modis. Angkat kana pangosan rutinan biasa sok make sarung jeung samping. Kari-kari ayeuna mah kana rajaban da bade ningali tepakan hatrol jeung genyering eta nini meniningkah make celana legging. Dan ingatkan bitis nini geus digasuling. Tinggal tulang kurang daging. Akhirna si nini dikoek ku anak kucing. Barengan atuh dikoek eta nini make resep aredan nya aredan mah tong sorangan era atuh kumpul ngobaan aredan hayu kabeh. Ibu lanjut nu dihormat kersana peneliti waktos mengatur acara MC protokol atau lebih master of ceremony nu mana ya MC nanti. Oh itu anu ngangge acuki dong. Oh iya aya grup hadroh marawis hadroh itu deh marawis dede di mana deh ya wawana grup hijau tomat ikatan jomblo-jomblo terhormat. Udah kene ketang deh. Cicing ulah bobogohan dosa neraka. Bisi kecewa ongkoh ibu ari bobogohan 5 tahun aya dikawin ku batur. Maka ibu lamun gaduh putra istri, gaduh parawan, ulah sina pacaran, tapi ibu harus punya keinginan. Gaduh minantu teh sing hoyong ka santri. Gaduh minantu santri mah barokah. Ajaran sabaraja gaduh minantu santri itu hak korek di rukiah. Santri mah pemajikan cerewe di adanan. Sabab keeng ibu lamun di lemur di dia lemur naon dia namina? Hah? Di Tegal Tengah tos kaya kiai. Bade ka saha ke ibu naroskeun ilmu agami. Kapungkur Kang Haji abdi upami telepas saurna tahun 2016 ka dieu teh. Udah 8 tahun ke belakang. Baheula mah meureun abdi unyu-unyu keneh ieu mah geus boga incu 2. Yang matos gerung putra 2, incu 2, kapungkur mah 2016, putra agung ge kaca nikah. Ayeuna mah 2025, putra tos 2, incu tos 2. Tersana almarhum Kang Haji masih kene jumeneng ti payun. Pak Haji Pak Haji Duarsa. Ayeuna diteraskeun ku putrana, ku Kang Opiknya. Mohon kurang doakeun Kang Opik sing sehat panjang yuswana. Da geuning euceun dikantunkeun ku Kang Haji Duarsa teh keung atuh da teu aya nu tiasa ngagentosan sosok meskipun ada anaknya tetep putrana moal sami jeung Kang Hajina. Terus makanya ibu generasi penerus kiai ulama tolong kaderkeun dari RT maot mah teu hariwang. Asli eueuh RT ayeuna maot Kang Opik misalnya jadi RT. RW maot Kang Haji Opik bisa
Kang Ustad Opik jadi RW. Coba lamun Kang Ustad Opik engke nganturkeun da RW moal bisa. Maka lamun bisa menawar ka Allah mending Pak RW we heula. Daripada Pak Ustad Opik mah. Makanya ibu sengoyong gaduh putra jantan generasi ulama. Budak ibu teh hoyong jadi kiai mah pasantren. Da ayeuna mah teu hariwang presiden loba nu hayang jadi presiden, gubernur teu aya seueur nu hayang jadi gubernur, tapi lamun ulama tos daya, siapa yang akan menjadi penerusnya? Iwati anak putra putri ibu nu ayeuna keur mondok di pasantren, matak bangga lamun ibu gaduh budak keur di pasantren, satu saat akan jadi ulama, jadi kiai. Amin. Mangwa ka amin ka budak ibuna ge can di pasantren teh. Boro-boro di pasantren kan pasantren ge meni moyokan, cenah santri budug. Sok geuleuh abdi mah kami nyebut santri budug, ulah sok nyebut santri budug, ibu da abdi ge bisa kieu teh ieu teh ladang mah santren. Pohara sih teh itu edan. Mana bisa ceramah ladang budug? Ngecaprak. Ladang mah santren, kan di pasantren halaman. Jadi lamun budak ibu di pasantren budugkeun bae ece budug-budug ge barorok ece. Di mana budug barokah? Geus mah ditulutkeun jeung ngarenan ge malah. Kersana Al-Mukarram Kang Haji Opik putra almarhum Pak Haji, doakeun Pak Haji mudah-mudahan di alam barzana ditempatkeun dina raudhatun min riyadil jannah. Amin. Sadayana kasepuhan anu sok nyepeng ieu majelis taklim al muawanah, ibu-ibuna sing sararehat, bapak-bapakna sing saremangat. Ece araya ieu teh. Pak RT aya? Pak RW, Bapak RT nu taraeuna tatarete, Bapak RW nu sok rancang daek gantuan gawe. Bapak kepala desa nu estu gede jasa tur hade dina bahasa. Ngaos ibu ayeuna tong lila-lila da dilami-lami ge tara diarapalkeun ieu. Pomot kita tadi ge geus ngalacaprakan araredan. Jadi ngaosna urang singkat padat melekat tong hilap engke uwi nyanan ilmu anu manfaat. Udah kena berkat wae. Cek abdi mah grup eta mah teuing dah. Pomo aya mah nu diuruskeun teh dahar we. Tembe itu sok we aya mah di dalaharnya, dalahar huapkeun, da ngaji mah teu hese nu penting da daek hadir, daek ilit lain dahar. Geus aya mah urang baca we ece lah. Tuh baca ece ieu aya spanduk terpampang. Ibu biasa maca? Biasa. Sabab ieu spanduk kenging para panitia. Ku ibu pun dihargai, ku ibu kedah dibaca, yakin panitia akan bahagia. Memperingati awas macana tong dileuwihan tong dikurangan sesuaikan jeung nu aya dina tulisan. Lanjut. Memperingati Nabi Muhammad SAW. Tingali tulisan ge saw. Ieu ai cek abdi teh tong dileuwihan macana tong dikurangan. Oli kadoy teu kaji nu tadi mah memperingati Nabi Muhammad SAW. Motona mari kita tingkatkan kepada Allah SWT dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Tolong ini dia. Aduh, tak bisa baca ngoyo-ngoyo. Hampura panitia abdi kritik saran membangun ieu. Moto alus. Ieu judul gaya. Tanggal tidak tercantum, lembur tidak tercantum. Coba lamun foto dihilangkan, tahun hareup Rajaban cukup spanduk nu ieu deui. Lumayan kan Pak Iwan yang ngirit panitia. Mun eueuh fotoan tapi ieu jadi masalah aya fotoan. Abdi mah sedih teu bunga ieu ceu. Aya fotoan teh. Sabab abdi moal dionang deui, tahun hareup moal ka dieu deui. Berarti spanduk geus tabat ngaji ayeuna Rajaban bubar ieu spanduk rekuman nasibna. Sok sieun abdi mah ku jadi pentegang pipi
da abdi punten ibu disebut ustadzah teh bunga sabab abdi dosa leuwih keneh gede daripada ibu nu lain ustadzah. Abdi tadi ku MC dipanggil hajah teu bahagia teu meunah sabab abdi disebut hajah dosa leuwih loba daripada ibu nu can jadi hajah. Geus we abdi mah cukup Aah Muhibah Nur atawa Aah Nurul Muhibah ngan tungtungna make SH seueur huis geus ngan naon ieu panitia kikieuan ibu ayeuna ka dieu masya Allah luar biasa kompak semangat sanajan ibu nu di tukang bisa papanasan bahkan abdi dina panggung tara biasa ya ibu asal di astana nu kieu dipasangkeun. Oh iya teh satu tujuan panitia sama ibu-ibu nu hadir sarua karena apa tuh melihatkan bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi kurang kikilan teh jeung panitia gaduh rasa cinta pasti ada sok sintarik da jeung edan moal teh nyambung kieu sok balikan di awas ya ibu bekaskeun tong diheungham dina tigoro bisa setruk sok rasa cinta pasti ada asik jurik pipi ngumpul dulu sejak lama sampai kini tetap suci tarikan takkan selamanya sampai datang akhir masa tungtungna renungkanlah guys rasa cinta pasti ada setiap makhluk yang bernyawa ece aya nyawaan pasti aya rasa cinta nu mana eta rasa cinta akan abadi sampai akhir hayat nanti cinta kepada siapa bukan ka suami lain ka salaki da yakin ibu geus kolot ieu mah ka salaki teh geus teu cinta betul da ningali salaki teh mah geus teu kasep nu pugu mah ningali salaki teh kalah jiga angin angkuku ningali salaki teh suku jebrak tolong hidup untuk koneng sudah teh beki kolot teh salaki tarik beki kasep akhirnya bakal beki kasap matak neng para parawan gadis-gadis hari ini lipis salaki teh tong kasep da bukti geuning aja dia buka salaki kasep ieu mah butut pilih masalah teh anu jud kudu bangga lamun boga salaki nu tanggung nu gede pomo lamun salakina nu gede kan kanaan bisa eta deui tah pohara si budewan kudu kumakeun atuh ieu budewan bener saya teh mah radio rupiah Allahumma sholli wa sallim wa barik soklah ibu bebas keur ngaji mah nya urang teh geuning keur ngaji mubarokah ngaji teh bisa hahihi heeh nya mata lamun teu serima teu normal heeh jika nu di tukang tungah heuleuh ada teh jelema mah keur bingung teh keur mikir laki sukrek papanggih jeung Mang Aang lain Aang Haji Aang Suran teh jelema mah kabagi dua tuh ai anak muda mah kerja tuh cinta ai nu bae ditu mah kerja tuh tempo itu kita geus lagi ngalamun oh keur ngaji mah ibu tong ningalikeun ka pusing gitu sekalipun di imah loba mas gitu ibu teh kudu senang keur ngaji mah kudu tan sanajan di imah loba hulang-hulang Allah aya nu boga hutang aya sok hati-hatinya bisa balik ngaji di jalan aya nunanya kumakeun atuh ieu teh kieu ibu awas ibu jeung bapak urang teh gaduh rasa cinta ka suami mah tidak abadi oh salaki geus sarua da baca teh geus teu bobogoh ana ningali ocen geus kalari atuh kemarin malam Jumat baru kau sadar salaki teh lain ngeueupan kalana pakuran ngolongkeun
pamajikan teh dipelongkeun kunaon bapak melong wae lain cenah mamake geuning dia kunti eta susu di teh meuli teu goyang-goyang di bawah nangkara kalah juga ceplok-nok na puya teu nyaot kalahnya lah dahun tu atukeun we bapak hitung-hitungan har cilok boang we makanya cinta yang abadi itu adalah cinta kakangjeng cinta ka salaki kunaon teu abadi kunaon cinta pamajikan ayeuna ka suami teu lila wajar da cinta eta mah sok keuna ku seep lain setan mana cinta di dahar setan yai amit-amit ya kumaha teh teh kieu mudah-mudahan abdi mah sieun kumaha aredan kieu mah asli abdi mah ceuk da kakarek yang ada panjema aredan kieu mah sok sieun abdi balik ka bawah ge cak iya pakai baju bodas ya bubut gelo ya kalurah pangtewakan Pak RT tewak ya pokoknya mah nyebut gelo ka abdi kudu dicakelan aku dicekek ngapain aja Ibu palingan surga terangan 3 kategori cinta yang abadi. 1 cinta Allah ka hambana oke cara nikah ulah wide ka dieu cuma di dieu aja 1 cinta Allah ka hambana 2 cinta Nabi Muhammad ka umatna 3 cinta indung bapa ka putra Bu Ibu ari ibu cinta ka Nabi Muhammad cinta sok tong asa-asa ngajawab cinta teu cinta ari ibu cinta ka Pak RT cinta ka Pak Lurah Pak Lurah rugi jadi lurah awe sakit obana beri uang bogokeun lain masalah kebaturna cok ada ya sok ayeuna lamun salaki ibu cinta ka Nabi Muhammad salaki ibu cemburu moal oh sungguh tidak punya perasaannya cok tapi lamun ibu yakin jelas jeung nyata ibu cinta ka Nabi Muhammad salaki moal ambek rumah tangga moal pasea oh mungkin ibu balik ngaji bari mepene budak cek ibu teh ya Habibi oh Muhammad ya Habibi oh kasihku ya Muhammad oh kasihku ya Muhammad saking ibu cinta saking ibu rindu ka Kanjeng Nabi ibu menang 2 jam kikituan kanyawanku salaki di amak mual coba ajaran ibu bari mepene budak cek ibu teh oh Muhyiddin ya Muhyiddin kanyawanku salaki wah bener dicekek mah bohong dah timbul kekerasan dalam rumah tangga salaki bari mulak cangkeng ari maneh ke rumah tangga teh jeung kuring jeung si Muhyiddin waduh Bu Ibu ari ibu nyebut cinta ka Nabi Muhammad jeung Nabi Muhammad na kenal henteu pernah wawuh henteu pernah apal henteu pernah sasalaman henteu padahal aya paribasa tak kenal makanya tak sayang tak sayang makanya tak cinta begitu pepatah lamanya kalau sudah kenal pasti kamu tahu kalau sudah tahu pasti kamu mau lalu cinta pun datang cinta datang karena kenal apal ece tapi Kanjeng Nabi mah teu apal teu kenal timbul rasa cinta itu karena apa semua anugerah dari Allah Subhanahu moal aya alam dunia mun aya Kanjeng Nabi moal aya Cicalengka moal aya Ranca Ekek moal aya lembur naon ieu teh Tegal Tengah moal ibu jeung bapak mun aya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matak mikir ibu urang cicing di Bandung di negara Republik Indonesia di Tegal Tengah di kecamatan ibu teh sing bisa ngajaga 17 rakaat nah di gimana upacara Astagfirullahaladzim 17 Agustus emang Nabi Muhammad rek wafat ditikeun upacara gitu 17 rakaat kapan ibu teh peringatan Isra Mi'raj Nabi hari Nabi dimirajkeun ku Allah teh ibu dikasihan tugas teh naon salat teh kita upacara Agustusan
maka Nabi Muhammad pada wafat wasiat ka para sahabat naon diwasiatkeun ku Nabi ummati umat sieun cilaka dunia akhirat mun ibu hayang baragja hayang selamat wasiat Nabi nu kadua lakonan tong ditinggalkeun naon wasiat Nabi nu kadua as-salat nitik salat yaitu pacara 17 Agustus ribu iya mah batu sholat imang hormat mau duit kalapang ada teh dua ya bagi ngacaprak ieu cok ibu ti mana apal sholat ibu ti mana apal rakatan praktek sholat tuh di para kiai di para ulama ari ulama teh pewarisna da ibu mah bodoh tuh apal hadisna tuh apal dalilna tuh apal ayat Al-Qur'anna si orang aya ulama warasatul ulama pewaris Nabi makana ibu lamun cinta ka ulama sami jeung cinta ka Kanjeng Nabi nitip kurang tegal tengah loba dunia loba harta teh tong sombong tong balaga sataun sakali mah berek kiai atuh sarung BHS sudah 2 juta ieu mah sarung kiai teh urut tinu maot teuing ongko butuh ka kiai tapi teu diperhatikeun atuh sarung urut tinu maot mah dipake na imaman berjamaah teh ku kiai ka ngajung curiga jadi we aya nama di lembur abdi ge loba kiai jujur aja belum eta ka kiai nyebut jurig eling teu kita tadi bacaan ari kiai ke pewaris Nabi da kusitu mah disebut jurig atuh Allahu Akbar saur Nabi Muhammad as-salat titip salat abi rek naros ka euceuk sok aya hoream kana salat kang horeamna salat naon Isya jeung salat kita mah salat lo sama deui salat lamun datang waktu lohor tapi jalma kalah jalma nu teu salat lohor nu kitu jalma saka lamun datang waktu asar jalma kalah ka pasar jalma nu teu salat asar nu kitu jalma kasar lamun datang waktu maghrib jalma kalah gadah gidig jalma nu teu salat bantuan nu kitu incuna oh betul aya di jurig seueur dia macam nu hadir ngaji teh beda-beda aya jelema aya jurig aya jelema mah kieu teh ngariung tah kieu jelema mah aya jurig mah nyelap di nagang gitu tuh cenah napeun tangkal oh jadi anu ngaji nah napeun tangkal nyelap di nagang eta teh ngaranna nyumput astagfirullahaladzim mana jurig di kopeang makanya saya salaki oce eta disebut jurig lamun datang waktu Isya jalma kalah kana gaya jalma nu teu salat Isya nu kitu anakna kuya lamun datang waktu subuh teu hudang karena tunuh jalma nu teu salat subuh nu kitu jalma teu punggu awas cek masjid aya ieu namina masjid naon sok aya nu berjamaah tingali ibu Nabi Muhammad diisrokeun diberjalankeun pada nampi tugas sholat teh isro heula berjalan heula lain ti imah ka imah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ti masjidil haram ka masjidil aqsa berarti salaki ibu sholatnya tong di arimah jurungkeun sina ka mana mun lulus bere vitamin mun kadua kabluk salaki aja tara ka masjid ku ibu sing sering dibere sumanget lain susu atau diberi susu makalah ngedingel di imah amit pokok kita sholat berjamaah tapi kalau diberi susu atuh terus salaki tengah bantel tapi kan baik kita ucinya dan ngabukakeun salaki mah tong kusuku tong ku nafsu dari tajongan mah bakal baik nyari bakal apa ka ucinya kek namun bade salaki tong udang-udang geus kusuku geus ku nafsu ku ibu teh anteran ku susu pak naon nyot Akbar eling umat teu eling oh cek ibu tadi
tadi penghorena sholat naon subuh. Sok kurang ngajak eling-eling umat ngajak sholat subuh bareng sadaya. Eling umat. Cina deh tepakan sikut. Sok laki. Sok deh tepakan deh arenan rek nyanyi. Sok kan ulah serti koprak nama ieu we wungkut tah. Teh gawe wungkut koprak nama lari anggo. Yuk eling umat muslimin muslimat. Ayo subuh. Hari ngajak ke eling cok. Ngajak ke eling piraku aya ki ngajak sholat subuh. Mata abi mah ngiri kan temilu lohor encan asar lila keneh maghrib jauh keneh komo kaisa ieu tuh celong ku ngajak sholat subuh. Tadi ya hari ini ngajak ke cok. Yuk masjid sholat berjamaah di mas mungkin salaki ibu hir cak se jurungkeun ka masjid tong boro-boro salaki ece geri cager kudu ka masjid sanajan gering salaki jurungkeun sing baikeun ini ka dokter geuringna atuh mah salaki digogotong ka masjid eueuh alasan bu keur ka berjamaah ka masjid mah Pak piraku ari ka sawah kabat ka ditutup ka jauh lempang ngadak-ngadak mampu suku dilengkahkeun piraku ari ka masjid suku dilengkahkeun deukeut ngadak-ngadak lumpuh loba jelema nu sombong ka Allah padahal urang teh dibere sehat ku Allah tanaga ti Allah ari manggul semen sorangan kaduga ari ka masjid ngukur ngangkat leungeun dua Allahu Akbar lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 loba keneh jelema nu teu kaduga mapai jalan ngajuk-juk ka hiji masjid teu karasa capek sabab aya pamaksudan rek naon maksud ka masjid hujan angin dar-dar gelap ukur payung nu ngiyuhan najan poek bari leueur teu paduli kajeun tuh ibu kana ajang kana ibadah mah teu kudu loba alasan akang kana berjamaah mah teu kudu ayeuna loba ekol-ekolan sanajan leueur tinggal mawa naon poek tinggal mawa naon hujan tinggal make naon lamun leueur ka masjid kantong nyana kitu poek mah kalau baterai hujan make memaksakeun angkat ka masjid sae henteu ece lamun salaki ece hujan di payung ka masjid nya henteu tuna we di luar payungna mah tuna salaki teh moal salat atuh berkalanya ka payung we hayo semua bener lah ibu umat Nabi Muhammad ayeuna tos wafat kurang mencintai tuh di dia motona kita tingkatkan iman kepada Allah takwa kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul ibu tinggali akhlak mulia Nabi dina albar janji ku Ja'far diabadikeun wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadhu tak itu nu eling nangan hiji udah loba aredan ibu kan bae urang edan asal edan ku Gusti kok edan ku Allah mah betah waktu sholat ieu waktu sholat dingke-ngke ari ku HP mah tuh majarkeun keriweuh ge kirining kajeun sagala dibobotkeun lupa sagala kacongan mela naon HP salaki keur macul kirining HP di saung macul dibolangkeun menang kanur ditincakan da HP isi kaburu pareum aya dipanggil ku Allah hayya 'alas shalah mela kagok seutik deui bu naudzubillah di dunia sangsara urang di akhirat cilaka sabab lohor pogong asar hampa maghrib tunuh kisah tibra subuh kaburangan dunia sangsara akhirat cilaka ninggalkeun salat 5 naudzubillah min ece araya wa tawadu
Nabi Muhammad merendah hati itu sombong. Boro-boro Kanjeng Nabi atau ibu tinggali Siti Khadijah. Siapa itu Siti Khadijah? Wanita yang dirindukan surga, adalah istri Nabi Muhammad tercinta. Bojo Nabi Muhammad Siti Khadijah usia lebih tua daripada Kanjeng Nabi 20 tahun, 25 tahun Kanjeng Nabi yuswana, 40 tahun Siti Khadijah umurna, selisih 15 tahun, tapi umur Siti Khadijah 40 tahun. Kecantikan Siti Khadijah mengalahkan wanita umur 20 tahun kurang tegal tengah. Ibu, tapi Siti Khadijah itu sombong. Siti Khadijah itu malaga. Karena apa? Banyak harta, banyak dunia Siti Khadijah semua habis dikorbankan untuk membela agama. Maka satu-satunya wanita yang dirindukan surga adalah Siti Khadijah. Karena harta sombong, seep dunia, seep harta dikorbankan membela agama. Tak ibu gesing juga Siti Khadijah. Ayeuna masjid keur dijieun can tamat jarwal geulang di ayeuna. Kang kalung ngecekong korong arical sodakohkeun jang kalung awarna. Ieu masjidna can beres juga Siti Khadijah. Ieu boga geulang hiji gagaro we hayo. Mun sombong api-api ararateun tapi dah loba batur. Ibu, apabila anak manusia telah pergi ke alam baka, tutup sudah semua amalnya kecuali hanya 3 Ibu barade maut moal. Terus maut ibu mobil rek dibawa, motor rek di sana, imah gedong rek dibawa, mau bakal dibawa mat kurang deui kiwati amal urang dan maut oge urang sanes soleh. Udah ece maut kalah mamawa amal batur, anu amal ece rek dikamanakeun. Allahu Akbar. Keun mereka mah ditanya ku malaikat teh bisa ngajawab. Teu amal anu batur. Mangga buka terus si teteh kamu nanya. Wah. Liweuh ke malaikat tidak kabalan. Mangga buka kamu bertanya-tanya. Cek malaikat teh bercanda. Lu dicanak mah amal kata naon amal nu bakal dibawa dilalebekeun? Hiji sedekah jariyah. Sok ibu masjid keur didamel. Ulahnya mana kosomal min sodakotin balian sedang harta disodakohkeun mah ngurangan ditambah ku Allah. Oh, abdi gelain teu hayang boga kongkorong cek demi Allah teu boga. Lain teu boga duit teh nage bakal menang ti dieu maksakeun memeuli ka duga. Maka ada pun bapak masuk ngawasiatkeun, jieunkeun pasantren, bapak geus ngadirikeun, tuluikeun sok ngan ulah menang proposal, teu menang doraka, menang ngaji we, kitu. Supun bapak matakan mah nuturkeun hayang pun bapak. Salaki mah beda deui, umi cenah beulikeun tanah geulang. Tidak nu keur ngarayu abdi mah moal bisi tereh maot. Sok kumaha tuh kabayaeun ku ibu, abdi kakarek 5 poe. Make geulang ladang ti Tegal Tengah. Peletuk modal salaki nu atuh mami geulang anyar. Tuluy kawin deui mos kawinna geulang urang ladang ti Tegal Tengah. Jaba awewe yang dikawin ku salaki teh si Besti Gusti. Pertemanan yang menyakitkan. Hati-hati aja. Cek. Hiji sedekah jariyah, 2 ilmu anuman, 3 doa anak-anak anu saleh. Makana punten ibu satungtung urang hirup di alam dunia masih kena kaduga ulah eureun neangan sabab urang ditarima salat, ibadah haji, umroh, sagala rupa ibadah ku Allah ditampi lamun dibarengan jeung ilmuna. Kumaha lamun teu make ilmu kacape-cape mardudatun la tuqbalu ku Allah ditolak teu ditarima. Tong nyaah ibu lamun aya sarana pendidikan anu keur ngabutuhkeun sumbangan sedekah, ibu ulah nyaah ku Allah insyaallah nu seueur sedekah bakal leuwih digantian seueur deui ku Allah. Tong wae amin da merena ge insyaallah. Kiai ngelingan geus hirup di alam dunia moal lila, urang geus jalan barjah moal balik deui ka alam dunia. Rek sedekah teu bisa, rek berjamaah moal bisa. Naon di alam barjah? Lain tempat ibadah, di alam barjah tempat nampi rahmati Allah nu Maha Murah. Maka saur ka Ustaz Opi eling-eling dulur ibadah ulah, beurang penting ulah, bisina kaburu. Saaa punten petugas gelar sorban, urang mapaikeun sorban sedekah. Ibu siapkeun, urang tingali di dieu masjid acan beres. Sadayana ibu anu bade nyodakohkeun milik rezeki ibu, ulah ngakukur nyimpen ukur tawasulkeun dina hati ibu. Ya Allah, abdi masih kartosan kieu. Lain teu hayang abdi gede ngan ukur gaduna sakieu, tapi abdi ku sedekah hoyong didugikeun ka
ka ahli barja utamina ka orang tua ibu nutus daya di ieu nah ibu sedekah tong boro-boro ka ibu kenging pahala indung bapak ibu nulis saya di alam barja bakal kabeleteran tina ladang amal soleh menjadi anak. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Eling eling dulur ibadah ulah berang penting ulah waleh bisi nakaburu pae supayuan sholatullah papaikon sorbana sholatullah salamullah ala yasin bihanap kita diluruku bihanap nih habibillah tawasalna wabil hadi wa kulli mujahidin lillah bi amril badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah orang maut ngadodoho borosok di datang ngato merenya mo ngagerotok kaya tempo ngagerotok sholatullah salamullah ala taha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah kaya berang kaya raja kaya kuring di mana jatuh sumpi temenang tempoan hati temenang tempoan hati sholatullah salamullah ala taha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma sholli ala bacakan selawasi Pak Tifil qulubi wa kalau kasodako ibu sing salehat sadayana untuk dalamang sing diarah katay panyawat ng bolo dikutos ibu sehat wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim sekali deui Allahumma sholli Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abda wa nuril absari wa diyaiha wa
wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sakitu nuka pihatur ibu mudah-mudahan arwih kieu karengi ilmu anu manfaat. Arangkat ka diulang sing dihapunten dosa ku Allah. Panitia nu ngempelkeun urang hakikatna ku Allah urang sare dikumpulkeun. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah sing dikumpulkeun dugikeun ka surga. Ibu tong wakat serkat, ibu tong waka angkat. Oke, para kiai setempat bade mimpin doa tamat ieu acara supados barokah ibu sing tamat. Insyaallah urang uik moal mubadir ilmu gaduh manfaat bari dosa dihapunten ku Allah. Cipejeul jalan Cieurik maliku pati abonan pepejeul pami maruli ulah upah kaawanan sanes hoyong dipanjangan ibu abdi kalsan bari teras ngabujeng deui ka daerah Sumedang Cimalaka wios kenaruskeun oge. Oh, da kedanga mah aya jadwal teh ibu di Karawang abdi teh geuning kunaon teh ka Karawang diemut-emut rek naon ka Karawang da teu aya nu ngonang. Jadi puguh ka dia mah dionang pasti balik teh menang doa isadayana. Kita duit eta mah dan baik abdi mah teu menang duit teh asal menang amal kahadiran. Geus mau bener sih kata itu mah kun rupiah cek abdi lah. Atuh da geus dipitnah atuh da ku sadaya ieu teh abdi disebut gelo, kiai disebut juri. Ibu araya kene bade dugin ka tamat doa bade. Mudah-mudahan ibu sinaran bapak dikempelkeun ayeuna si paranyang yuswa sehat bagi batina. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah kaliki mesana diparapatan mun panitia ngaku cinta ka abdi sing naik ngaberkatan. Aminan. Terima kasih atas dukungan semuanya. Hapunten Kang Iwan, hapunten Kang Ustad Opik, ieu mah ngawartosan. Weuna nu atos-atos janten pengalaman, wang sulti pangaosan biasana dina mobil sok aya beas nu di karungan, aya buah nu di parselan, eta mah nu atos. Cenah di dieu mah teu acan kula seur emotan mangawe nurutan ka nu atos. Abdi ngahajak ngobrol itu supados aya persiapan. Pilih teu acan aya beas nu di karungan, tuluy aya buah nu can di parselan, ti ayeuna di emutan. Sabab jalan masuk ke ngaku kapo. Oke, insyaallah panitia ge da jalmi eling ieu ngajengna. Eling teu panitia. Geuning Pak Iwan abdi mah disebut egelo, giliran panitia disebut eling. Abdi nyeri hate teu adil ibu ieu. Maka abdi make heula nangtukeun eling hungkeun panitia, kumaha engke mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti panitia teh. Mun mere leutik berarti teu gede. Geus. Mangga nyangakeun ka palurah, nyangakeun ka ibu dewan urus warga nu arenan kieu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Atur nuhun ka sadayana, mudah-mudahan ibu sidan bapak salamat alwi ti dieu. Abdi oge sing salamat di perjalanan. Pidoana ti ibu sidan bapak pala putra-putu abdi sareng sadayana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta ya.